Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji carios fiksi mini, carios kanu kacida singkatna anu mana ngabantun judul Imut Mangsa Kalangkang Satangtung. Ieu carios nyarioskeun dua nonoman anu silih pika cinta namung dipungkas ku papisah. Naon ari anu janten alatanana mangga orang sami-sami regepkeun cariosna. Wilujeng ngaraoskeun prung. Nyangakeun kasepuhan Harita mangsa kalangkang satangtung di basisir sayang heulang kuring ngahaleuang di pirig gitar nyawang anjeun nu keur lulumpatan ngulinkeun ombak buuk nu ngarumbay ririaban binarung paroman bunga jejerewetan silih silepkeun sora rejeng jelegurna ombak nu diaradu pada baturna. Teu lila anjeun nyamperkeun yang hunyar disagigireun laju ngaguratkeun rokrak mangrupakeun ngaran kuring jeung anjeun sajeroeun gambar eceng. Imut diawur bari netep leuleb ku paroman. Lebay cekeng suku mupus gurat tepi ka teu mangrupa. Paroman anjeun teu katararobah dibungkus imut liweuh biwir nuturkeun lagu nu sarua. Teu lila anjeun lumpat mapag ros nu kabawa lambak. Imut nu teu weleh diawur marengan leungeun anjeun nyelapkeun kembang dina sela senar gitar. Lebay cekeng bari micen kembang. Paroman anjeun natrat robah laju neuteub seukeut teu tarima kana rengkak sangeunahna. Aya kayambang tina juru panon
nepikeun rasa luka gudat sajeroning dada. Kuring teu malire. Di sini di batu ini akan ku tuliskan lagi namaku dan namamu. Cag baraya sakitu anu kapihatur fiksi mini kalayan judul imut mangsa kelangkang satangtung. Sakumaha biasa aya kata kunci dina pamungkas carita. Lagu Ebit G Ade tangtos kurang kacipta naon si syair eta ngagambarkeun hiji kahanjelu hiji kahanjakal anu tangtosna aya hiji kahayong tiasa ngalaman deui kaendahan rejeng si manehna. Namung alatan kakuciwa kumargi karomantisanana buktos cintana dianggap lebay saur barangkali ayeuna mah nya si istri ngabeng beos teu alim ngahiji deui. Tah sakitu anu kapihatur mugia janten pangbeberahkana manah sadayana kalayan dipungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.